Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bagean ngeunaan ngadongeng. Sareng Ibu Enang Mardayanti, SMA 4 Tasikmalaya. Mangga. Kompetensi dasarna menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog, atau dramatisasi. Tujuan pembelajaran: mampu mengumpulkan dongeng dari daerah setempat dalam bentuk tulisan, mampu mengidentifikasi langkah-langkah mendongeng, mampu membuat rekaman mendongeng, mampu mengirim hasil rekaman ke dalam media sosial. Hidup emut deui kumaha prak-prakan ari ngadongeng teh? Cobi diemuta. Saha nu kantos ngadongeng? Tah, urang pedar aya namanya kumaha? Sang Negara. Irikang kala Sang Prabu Maharaja kahun ngawarangaken anak kira. Ya, Sang Retna Citra Resmi atawa Diah Pitaloka lawan Bre Prabu Milwati kita Sri Raja Sanagara ngaran kira Nihan Mulati. Satuluina dicaritakeun dina tanggal 13 bagian Caang bulan Badra tahun 1278 sanga. Sang Prabu Maharaja Sunda perlaya di Buban di negeri Majapahit. Harita Sang Prabu Maharaja jengkar rek nikahkeun putrina nyaeta Sang Retna Citra Resmi atawa Diah Pitaloka jeung Prabu Majapahit nu ngaranna Sri Raja Sanagara. Kitu asal mula cucutan anu carita. Nah, nembe teh salah sawios contoh ngadongeng audio. Kumaha? Terus aya gambaranana ngeunaan cara ngadongeng. Mangga dilajengkeun contoh anu kadua. Ieu contoh si kabayan. Masih kene audionya. Si kabayan nyapih nu pasea. Di hiji lembur aya nu hajat. Sanggeus ondangan bubar ditepas aya keneh 5 anu keur parasea. Maranehna parebut bakakak hayam. Nu 5 teh lurah, pamajikanana, anakna 2an jeung 2 kampung. Sarerea pada hayang menang bagian panggedena di bakakak eta. Keur parasea kitu laras si kabayan ngaliwat. Cek lurah, tah kebeneran aya si kabayan. Ka dieu kabayan cing pangbagikeun ieu kalimaan sing adilnya. Tuluy si kabayan nembalan. Hade ari percaya maka kuring. Cek si bakakak teh dicekel ku si kabayan. Si kabayan yang hareup ka lurah bari pok ngomong. Ieu huluna bagian palurah. Kudu ditarima da palurah teh jadi kapala. Hari ieu keur ibu bari sok mikeun tunggir ka nyi lurah. Nah, nembe contoh audio.
Bide bade salengkapna ibu parantos masihan link YouTube-na. Mangga kurang salajengna karena contoh ngadongeng video. Aku mengguyur dayung waktu hari kasih kakak mereka Prabu Barma Wijaya. Kami lain dua prameswara. Aku mengguyur kawan dewan. Endah kau tindak-tindak. Dengan anak anukan Dewi Nagarum, anukan dua Dewi Pakri. Tah, eta merupakan contoh dongeng video. Mangga kang like salengkapna ibu parantos masihan link YouTube. Mangga diuningaan urang lajengkeun. Jenis-jenis dongeng ieu mah kanggo ngeuyeban deui nya. Kanggo margi saacana ieu atos dipedar. Aya dongeng Babel, Marabel, Sasakala, aya dongeng Babad, aya dongeng Kepercayaan Hal Gaib, aya dongeng Pamuk. Ieu ciri-ciri dongeng. Sumebarna secara lisan, sok kapangi babandinganana, kaasup kana carita, aya nu teu kaharti ku akal, diwuruh keur dienteungeun. Sumebar secara lisan margi kapungkur dongeng teu aya tinulis. Sumebarna teh ditatalepa ti hiji jami ka jamin sejena. Ukituna kapangi babandinganana saperti carita ngeunaan Sang Kuryang Tanggapi Tangkuban Parahu aya di dua daerah. Anapun aya deui carita ngeunaan Sinang Kasih kapanggih di sababaraha daerah. Beda-beda caritana. Kitu oge carita Nyi Roro Kidul aya sabaraha versi. Kaasup kana carita jelas kana asup kana carita margi carita dongeng mangrupakeun hiji caritaan anu wangunna sumebarna secara lisan baheula mah. Aya nu teu kaharti ku akal sababaraha dongeng memang dicirian ku teu kahartina ku akal saperti sato bisa ngomong, laku lampah jiga jelema, terus aya jami bisa ngapung jeung sajabana. Piwuruh keur pieunteugeun teu si dongeng terea nanya eta ngeunaan piwuruh. Pikeun barudak sangkan bisa leuwih hade. Tuh. Urang lajengkeun nya. Karakteristik cerita dongeng. Kahiji, aya pamohalan. Ukuranna pondok, sumebarna secara lisan. Hiji dongeng mibanda rupa-rupa versi. Unsur intrinsik dongeng. Ieu kangge ngeuyeban hungkul, margi ingon kamari parantos dipedarnya ngeunaan unsur intrinsik pikeun ngabandingkeun jenis dongeng. Emut keneh? Cobi tengetan ku hidup, ieu mangrupakeun sempalan dongeng perang bubat. Tah, urang bandingkeun nya sempalan dongeng perang bubat ieu sareng aya deui sempalan dongeng perang bubat anu hiji deui. Pamita acan rengse diaosna tiasa dilirenkeun heula. Urang lajengkeun kana sempalan perang bubat nu hiji deui nya. Ah, ieu mangrupakeun sempalan dongeng perang bubat tarjamahan. Bahasana tangtus bedanya benten pisan. Anu itu mah bahasana basajan kaayeunakeun sedengkeun ieu mah bahasana sastra lisan heubeul. Ieu nu disebat contona babandingan janten cerita dongeng aya babandinganna ditilik tina bahasana ogen atos benten. Sapertos kitu urang lajengkeun
Pami hidup tacan rengse di aosna mangga tiasa dilirenkeun heula. Ieu lengkah-lengkah nulis dongeng. Janten dongeng anu tos disayogikeun ku hidup ngeunaan dongeng daerah sewang-sewangan atanapi wewengkon kadah ditulis carana kahiji paham kana galur. Kudu eta mah wajib hidup kedah apal caritana, anu kadua wanoh kana palaku-palakuna, tengetan heula palaku-palakuna sarta acan diserat, lajang tuliskeun deui make gaya basa anu mata kataji, teu kenging formal teuing, tiasa nganggo bahasa anu basajan anu ilaharna dianggo zaman ayeuna. Mangga urang lajengkeun. Ieu sempalan dongeng Situ Gede. Saha nu teu bireuk deui? Ieu anu aya di kota Tasikmalaya. Icutat tina kumeok memeh dipacok. Ieu mangrupa sempalan henteu carita dongeng sagemlengna. Pamita acan rengse di aos tiasa dilirenkeun heula nya. Lengkah-lengkah ngadongeng sabada hidup atos nyerat ngeunaan dongeng di daerah wengkon sewang-sewangan. Ieu lengkah-lengkah kangge ngadongeng anu kena hidup bakal ngarekam. Kahiji paham kana eusi sarta acan hidup ngadongeng kedah paham heula eusina. Kekacapan anu teu dipikaharti ditengetan heula sangkan kaharti, intonasina kedah tarik alona kudu luyu jeung eusina, eusi dongengna randeganana gerak awak kedah luyu. Lamun teu tangtos ke anu video mah pamun teu diutamikeun nya. Improvisasi pami hidup hilap kana eusi carita dongeng mangga diimprovisasi nanging teu kenging kaluar tina jalur carita aslina. Anu pamungkas yakin ari ngadongeng kedah yakin. Tuh. Lengkah-lengkah ngarekam ngadongeng. Kahiji buka aplikasi ngarekam, lajeng pami teu aya tiasa ngadownload heula. Lajeng ngajalankeun aplikasi parekam, ngawitan ngarekam, caketkeun kana puseur sora, rengsekeun samentawis tiasa dipaus, ngarengsekeun rekaman tiasa di stop, edit rekaman, bagikeun hasil rekaman. Lengkah-lengkah ngirim hasil rekaman kana YouTube. Kahiji login YouTube, pami teu acan gaduh, akunna tiasa ngadamel akun, upload kana YouTube. Eusi judul, deskripsi jeung info dasar liana dieusian heula. Ngatur informasi salajengna, mangga diatur informasina. Didinya atos aya dituduhna. 5 pratinjau jeung publikasi tingali heula sarta acan dipublikasikeun. Panginten sakitu pedaran dina PowerPoint sarta acanna ibu bade ngemutan. Terus disiapkan heula dongeng anu ngeunaan daerah wewengkon sewang-sewangan. Pami parantos kade hilap tadi prak-prakan cara nulis dongeng. Hidup kedah nengetan heula eusi dongeng palaku sabada diseratkeun. Lajeng hidup oge engke sabada nyeratkeun carita dongeng, hidup kedah ngadongeng. Ya, hidup kedah ngadongeng, bade audio, bade video, mangga ngangge aplikasi rekaman dina HP sewang-sewangan, mangga ngalangkungan kamera pami gaduh, mangga tapi pami dina laptop oge mangga. Salajengna sabada hidup ngarekam, hasil rekaman kedah ngalangkungan YouTube. Kami hidup teu acan ngagaduhan, mangga login heula YouTube. ID nganggo email masing-masing. Lajeng sabada diupload kintun kana Google Classroom hasilna. Link YouTube-na. Mangga sabada PowerPoint urang lebet kana LKPD heula nya. Oke, postes ogen kade dieusian sapertos biasa ngalangkungan kuisis. Pamit aya patarosan panginten sakitu wae. Pedaran dinten ayeuna hatur nuhun anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.